Jelema baheula teh di Baghdad edan kadeuleuna sinting asal didatangan ku jelema lumpat asal didatangan ku jelema belumpat ngaranna Bahlul ente Bahlul kan lantaran kebelah dia makin parah sintingna si Bahlul teh diamankan sebab numantak diamankan kuari geus mengarah ke pengrusakan nu dirusakunya anak kantor asal liwat ke kantornya nama mau martil we kacana trek Bahlul dia teh melonnya secara zahir kayak dikepung batas-batas kayak menang saminggunya nolol deui ka kota ayo mana deh ya gua ieu siapa deh gua berlaga edan nya teh aseuh tak tuh aya anu lawang diraga di lawang kantor jelema negara diraga aja waktu dikepung kulantaran geus loba kantor-kantor anu dirusak jadi ditangkap akhirnya ditangkap penjara seri bae di penjara ge ngaco bae cenah di penjara ge ngaco bae akhirnya raja datang kan ke dinya ngalayat nu edan di rumah sakit edan atau di penjara orang gila ya raja biasa raja mah tuh cari muka kan di mana-mana gitu abeh kapake ku masyarakat raja makan gitu bae ti baheula ge boro-boro raja tukang pidato kayak gitu deres ya ada pidato si eta aduh kiai lain raja lain yang kalem blon banten atuh parah dah orang itu mah edanan di Medan beneran nah eta raja ngalayan hiji iya parukan raja nusuk ngarusak ieu nusuk ngarusak kantor iya nyana kieu bae ditanya ku tuan raja manisbuk sangaran anjeun ana Khalilur Rahman cik tuan sa Khalilullah kekasih Allah cicak tuan raja jangan pangkat Khalil mah Ibrahim ana Ibrahim cicak tuan raja dasar edan kabehan edan oh cek raja hese ngobrol jeung edan cek edan ya anu edan jeung edan mah sama-sama kita saling menghargai lah sia cek tuan raja sesama orang gila jangan saling sliding pinter dah tuh karena Bahlul ya Allah tapi cek tuan raja boleh oke ucapan saya nu mamtak haju ngaku Khalilur Rahman Khalilullah Ibrahim memang benar Ibrahim dipanggil ku raja haju dibeuleuh disalamatkeun ku Allah Ibrahim ieu Khalilullah Khalilur Rahman dipanggil ku raja dijebruskeun ka penjara selamat cegana teh tina karamean dunia sarua itu Khalil Ibrahim Nabi ieu Khalilur Rahman cegana sarua salamet cek raja ngaco tapi bener ibu ya malah kula malewi cek jalan sebab aya Khalilullah Nabi Ibrahim mah jelas sama utusan Allah ai kula makan jadi salamet kula nu jelas tuan raja ge salamet ti kula salamet ti raja raja salamet ti kula sama-sama selamat kula teu ngarusak jeung teu pernah ngomong di sebab di penjara tuan jadi ngeunaheun teu pernah ngadenge pengrusakan baik ucapan maupun fisik jadi kan salamet tapi di akhirat awas di akhirat awas kula dek lapor ke malaikat dek naon sebab
Tuan Raja ngaedan-edan kula padahal nu leuwih edan adalah Tuan Raja. Mana dokter? Coba. Cak Tuan Raja, coba aing tes ye edan teu. Edanan mana jeung nyana? Cak dokter teh atuh edanan nu di penjara, cak Tuan Raja henteu sieun atuh dokter ka raja mah. Oh, itu dokter bisa di penjara deui. Tuan Raja mah sehat. Ya, dokter tiba lagi garoblog. Sieun garaja kiai sadarian garaja kabeh. Sebab naon harapanana dunia dan dunia. Selama dunia nu jadi muarana seperti eta bae. Jadi kula mah sehat. Sehat cek dokter teh. Coba itu. Coba periksa. Sehat apa henteu? Periksa ku dokter. Jantung segala. Dokter ge kaget. Sehat. Cek dokter sehat. Pikiranana bari susurian cek dokter teh. Sebenarnya sehat. Cek medis ieu sehat. Denyut darah. Sehat. Wah, edan. Tuh, kan dokter ge horeng tiba heula teu beres. Nu edan dinten-ten nu teu edan diedan-edan. Cek nyana kene teh cek bahlul. Edan kan? Ya edan. Iyalah. Raja sehat kan? Iyalah sehat, tapi edanan nyana. Coba cek penasehatna, Bahlul, saya nyebut edanan raja kunaon? Kula manu mantak kuari edan teh emang jelas edan, tapi tuan raja mah edan teu ngakurat edan. Ai kula mah edan teh ngaku edan sebab kula mah hirup teh salila di dunia embung maksiat ibadah bae ka Gusti Allah datang ka hate tengan ka Allah hungkul pasti disebut mah edan. Ai tuan raja mah dahar ti Allah, sehat ti Allah, gerak ti Allah, tapi kunaon lain pake ka Allah tah nu edan mah nyana. Deh. Cak penasehat bener oge gitu. Aduh. Mata bener oge diasukeun ke penjara penasehatna. Dara sia. Ngaedankeun ka aing goblok. Tuh raja teh tiba heula mah kos kitu. Tapi geus bubar. Tapi raja ngalamun. Jajakna edanan aing. Aing hirup ti Allah, gerak ti Allah, sehat ti Allah, rizki ti Allah, tapi pakainya bakti lain ke Allah. Bener aing edan. Edan aing. Waduh. Lamun raja na edan berarti kan kahandapna teh ieu anak buahna. Tuh cak senjata. Berarti kan lurah, bupati, gubernur, polisi, raja kasihan nu ngarajakeun. Entah aredan kabeh. Da iyalah bahasa waliullah mah Masya Allah menusuk hati. Nah, korenganan tiba heula ge jelema-jelema anu deus ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah mah jauh jeung pamarentah sebab duitna najis. Di mana kiai masih keneh daek ngadahar duit pamarentah kiai najis. Ulah nyilek ka dieu biasa bae sih. Aju narik perhatian ulah. Biasa bae. Maksudna aja kabehan ieu. Tah. Masya Allah karim. Kok cenah kiai aya kitu mah beureunan bahaya lamun pamarentah usaha nu nita eueuh. Nita aya da Kangjeng Nabi ge raja baheula teh pamarentah, sahabat teh teh ngurusan negara. Tabiin sarua urusan negara. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita jadi penerus, pengurus. Tetapi sing hade urang ngurusna demi Allah lillah apa lain lillah. Sakitu. Dihirupan ku Allah pakai kamana ye hirup, dirizkian ku Allah pakai kamana ye rizki, dibere wilayah ku Gusti Allah pakai naon ye wilayah.
make kuari bisa nutup-nutupan susumputan main ucing-ucingan tapi engke ketika di sidang di harapan Allah Rabbul Jalil sahanu bisa ucing-ucingan cak raja balul keluarkan balul keluarkan jakeuna teh tuan raja keluarkan mah atuh ieu mah kantor beak kajen dina kumaha nyana bae geus pokona ya aing kapikir cekeun ieu teu kapikir tapi edan tapi bener omonganna jai kiai Golkar mah bener tapi edan kiai nu ceramah kitu kos tu bener horeng edan tah ki PDI kiai PKB aredan bener tapi edan ieu mah edan tapi bener geus antepkeun kana ngarusak diantep ke dikaluarkeun deh aja nyanyi nyanyi kual dibejakeun gue nyanyian sarua jeung nyanyian Oma Irama malah insyaallah nyaho nangan begadang doang dasar si oplo aduh yang benar di penjara teh aku makan nyanyi bisa nah kurang nyaritakeun balul nu edan resep sebab kurang lagi edan sepotong bae tenang datang ieu tamuna ih kecrek teu mawa naon teu mawa sia